Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Hoirul Ihsan ti kelas 11 IPS 3 anu janten pambuka biantara. Tepangkeun wasta abdi Akila Zainab ti kelas 11 IPS 3 anu janten panyatet biantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji sinareng syukur tekendar urang galindengkeun ka Allah Subhanahu wa taala nutos masihan rahmatna ka urang sadaya. Bu guru nu dipika hormat sareng rencangan sadaya, salah sahiji unsur tina budaya teh nyaeta basa. Basa Sunda jeung budaya Sunda mangrupakeun hiji hal anu raket pisan hubunganana anu teu bisa dipisahkeun jadi sewang-sewangan. Lamun urang nyaritakeun basa Sunda, hartina nyaritakeun budaya Sunda. Sanajan nagara netepkeun bahasa Indonesia jadi bahasa negara, tapi bahasa daerah tetap dipiara jeung dimekarkeun ku nagara. Bahasa daerah oge ku nagara dijadikeun alat pikeun ngamekarkeun jeung ngadukung budaya daerah, alat pikeun ngarojong bahasa nasional jeung jadi bahasa panganter di sakola dasar. Daerah sorangan bahasa teh mangrupakeun lambang kareueus daerah, ciri daerah jeung alat komunikasi dina kulawarga jeung masyarakat daerah. Salah sahiji cara pikeun nanjeurkeun kabudayaan daerah diantarana ku jalan ngamumule bahasa Sunda. Babakuna mah ku para rumaja. Lamun ku urang di Bandungan dina kahirupan sapopoe, katingalina para rumaja ayeuna loba anu kurang wanoh kana bahasa Sunda. Memang henteu sakabeh rumaja di Jawa Barat ngabogaan sikep saperti kitu. Tapi hal ieu kudu jadi kaprihatinan urang sarerea. Sabab sahadi anu bakal miara bahasa Sunda teh iwal ti urang sadaya. Ulah nepi ka urang Sunda teu wawu kana bahasa Sunda. Dina kasempatan ieu kuring umaja ka para saderek sadaya hayu urang babarengan miara bahasa Sunda. Nya rumaja ayeuna nu boga tanggung jawab pikeun ngamumulena. Lamun ku urang di Bandungan ngamumule bahasa Sunda teh lain tanggung jawab pamarentah hungkul, lain tanggung jawab sastrawan jeung budayawan Sunda hungkul, tapi tanggung jawab urang sarerea para rumaja. Saha deui nu baris ngajaga hirup huripna ngariksa miara bahasa Sunda teh iwal ti urang. Bahasa Sunda teh milik urang Sunda, milik negara Indonesia. Mun sakieu biantara ti sim kuring, hapunten pami aya cariosan anu kirang merenah dina mana. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.